Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu disereng simkuring Mang Ian Kidemang dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan Mang sabihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana? Atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina wangki dieu simkuring seja midangkeun hiji jejer carita anu judulna Gumilar karya Bapak E Sukandar nya. Dongeng lawas tahun 1860-an nu kantos didongengkeun ku para pendongeng seniornya anu tangtosna masihan hiji kenangan indah khususna kanggo nonoman kapungkur atanapi sepuh kiwarinya. Ya kumaha salajengna lalakon Gumilar teh ulah kamana-mana tetep di channel YouTube Kisah Tanah Sunda. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mugia sing tiasa janten rencang anu ngahibur setiap aktivitas palawargi sadayananya di bumina beri masakna di padamelanana di perjalanan beri nyupirannya di konveksi beri ngejahit pokoknya mahkum kadulur-dulur nu aya di lembur baraya nu aya di kota mugia sing janten hiburan anu masihan hikmah sareng manfaat dina setiap caritana. Oke ulah hilap di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeunnya linkna atuh mugi ya wasilah palawargi sadayana nu kersa nge-share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjir deui amin ya Allah ya rabbal alamin. Supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Gumilar salajengna mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung najan tetulus namru tembong riuk beungeut bangunahan ka nyeri dampal sukuna nu katuhu rada jengke ngarasa nyeri nu lain di kieuna nepikeun ka karasa seueul kana angen. Terus wekel karsam tong dibere ampun euy kadenge gorowokna saurang nu lalajo. Si Jajaka ngaranju apal karena suara nu nyorowok. Si Gani musuh gerotna anak Haji Kuse nu pangbeungharna we di kampung Cikoneng mah geus teu we dina hatena ieu jelema anu kanyahoan ngaranna si Karsam teh lain ngan saukur heureuyan tapi boga maksud rek mahala ka dirina. Si Karsam asa meunang angin seak manehna ngirimkeun panarajang nu kacida bahayana. Si Jajaka anu masih keneh nyerieun mumuncanganana biasana masok ngejatina gerakan mencek luncat harita mah ngan ukur ngalelepkeun awakna bari ngakilek miceun paneungeul sarta sebrut ngarontok sukuna dina gerakan begunyungkur. Hasilna cukup nyugemakeun kalawan teu disangka samemehna suku si Karsam geus hasil dirampid sarta terus ditotogeun koleang teu beda we ditangkal kai runtuh ku angin si Karsam nangkarak bengkang huluna ti geledug. Teka nyahoan sabot si Karsam ngajurah roh jelung-jeleng ka pakalangan anu laluncatan tiluan anu maksudna marek ngahurup ka si Jajaka. Gumilar nu tita tadi ukur nempokeun geus teu we dina hatena yen ieu tongtonan teh jadi medan dana laga rebutan hirup begalan pati. Tahan heula. Gumilar ngagorowok bari jeleng manehna luncat ka si Jajaka. Maksudna mah rek nyegah supaya riributan teh ulah diteruskeun. Tapi da memang ieu kejadian teh lain saukur kabeneran puguh geus diajam ti tadina yen si Gani katilu baturna rek mahala ka si Jajaka.
Tinimang benang dicegah mah kalah Gumilar sorangan bukbek pada narajang, najan tetep gogorowokan bari nakisan panenggel nitah eureun teh. Ih, saurang ge taya nu malire. Tungtung nama derbae galungan campu 2 lawan 4. Si Karsam nu geus hudang ngarojok si Jajaka. Geus kitu mah Gumilar kapaksa ngalawan, tembong ayeuna mah wewosena lain bantrak-bantrakeun. Sagilek ngepeskeun panenggel anu jolna ti kenca. Dina malesna bari ngabadugkeun sikuna kana gado musuh. Leungeun nu hiji deui ngababuk beungeut musuh nu aya di katuheunana sarta terus norobos lolongkrang antara 2 musuh nu kenca katuheunana sarta rikat malik ka tukang dina gaya balik Bandung. Nu tadi dibadug gadona masih keneh jumarijeug, sedeng nu dibabuk beungeutna masih keneh ngabangkieung teu dibere kasempetan. Habek pe pundukna diketigu tenggelan kepang, nu akhirna duanana bra-buru utah uger. Ret Gumilar kasih Jajaka nu keur dihurup, kabireungeuh gerakan-gerakan teh rada kaku, nyerieun keneh suku sigana mah. Waktu musuhna nu saurang ngahlang rek meupeuh sakilat ku Gumilar ditewak leungeunna ti tukang bari dicentok, barang malik disampakeun tenggelan kepang kana careham. Teu tarik saukur murageun huntu pamiarsa. Si Karsam ngajengkang bari nungkupan gado. Bareng jeung ngagubragna si Karsam, musuh si Jajaka nu saurang nyolontod ka peupeuh puceulina. Sacara gerakan refleks Gumilar malik kanu ngagorowo, saurang deui musuhna nu tadi diragrageun teh geus luncat bari ngahambatkeun bedogna ti tukang. Gumilar rikat malik deui lantaran karasa aya angin nu nyamber kana pundukna. Tapi leuir teuing pamiarsa, congo bedog teh geus nyantong kana beungeutna, rek ditakis moal bisa lantaran kayaan awakna geus nyanghareup kanu nyerowok tadi. Kolebat, reup Gumilar peureum. Paur ku seseukeut bedog nu bakal ngahakan kana beungeutna. Jleng duk. Aduh. Hiji badan manusia ragrag bari nungkupan beungeutna nu baloboran getih. Gumilar ngajajapang di tengah pakalangan. Pamiarsa sadayana, Gumilar ayana di Cigodeg teh nuturkeun Pauhi jeung Maemot nyaeta nu dititipan ku mangsal hapi pikeun ngarawatan Gumilar nu ngarasa hariwang ku tindak tandukna Bahdira nu kadeuleuna keukeuh bae siga nu ngandung hate dendam kanu jadi incuna. Ka Pauhi meureun Gumilar teh pernah aki ti gigir lantaran mangsal hapi ka Pauhi teh dulur sabraina kapi adi tadi nama ngumpul ngahiji di Cipacing ngan sanggeusna pada dewasa malencar ngumbara ka jauhna. Mangsal hapi ngumbara ka Garut nuturkeun nu jadi pamajikanana nyaeta urang Cicapar, hiji lembur anu pernahna ditutugan Gunung Talaga Bodas. Sedeng Pauhi ngablesat ka pameungpeuk sarua deui nuturkeun bujur pamajikan nepikeun ka anak baranahan. Ayeuna Pauhi matuhna teh di Cigodeg ngawarung di sisi jalan, warung sangu nu kajojo naker ku para supir. Eukeur mah murah hargana, turug-turug geunah pasakanana. Malah ti sajabana ngajualan dahareun teh sok mondokeun deui. Atuh jadi panonoban padagang-padagang nu daratang ti jauhna atawa supir wahon, boh taksi nu jolna ti Cikajang atawa ti Garut. Tara dipenta sewaan najan marondokna aya kana 2-3 peutingna cukup we bari ngadon dahar di dinya. Warung anu sakitu majuna teh ngan ukur diurus ku Maemot, dibarantuan we ku barudakna duaan. Incu-incuna katilu lajangna awewe nu geus aya umuran, da ari Pauhina mah salilana oge aya di kontrak karet Miramare jadi buruh kontrak di bagian pangununan. Babarengan jeung anak-anakna nu pada kaluli di kontrak, balikna ka Cigodeg teh 2 minggu sakali, kitu we muntas balayaran. Ku kapasrahanana Gumilar teh, Pauhi jeung Maemot kacida pisan atohna. Heda di lain-lain oge masih kapernah incu. Maksudna Pauhi mah Gumilar atawa Wijana teh rek terus diajak ka kontrak, sina terus diajar digawe, tapi ku Maemot teu dibikeun.
Keun bae cenah pikeun pibatureun tunggu warung, ulah eueuh teuing lalaki pikeun batur paku kumaha, bisi aya naon-naon di dieu. Oge pigaweun mah teu kurang, ngalacai atawa meulah suluh teh mah maklum atuh di warung pigaweun mah teu towong-towong. Waktu aya tatanggapan penca awewe teh Gumilar oge milu lalajo bareng jeung nu loba, milu keprok, milu surak, sanajan ngan seukur tuturut muning, da ari dina jero hatena mah manehna boga rasa yen tingkat pencana teh handap pisan. Malah kalolobaanana mah lain nembongkeun gerak atawa rengkak nu pinuh ku tipu daya dina enggoning nyusun panarajang atawa ngabela diri nada serangan lawan. Da ieu mah sakadar mamerkeun gerak mata anu gular giler kandar ka sisi maledogkeun kelet jeung delek, ngagebahan nu lalajo ku kiceup jeung rindatna mata. Nya ieu pisan meureun pangna dikaleprokan teh. Der kendang ngemprung deui dina acara manasuka. Gumilar seselendep ka hareup hayang leuwih sidik lalajona lantaran nu rek disuguhkeun teh ayeuna mah geus tangtu beda jeung igel anu dilakukeun ku awewe-awewe tadi. Ti mimiti prung manehna nyaksian, ti mimiti nu kahiji panonna estuning teu ngiceup-ngiceup nitenan gerakan leungeun jeung gonta-ganti pasangan suku nu ngawangun kuda-kuda ngalayang di pakalangan. Prung giliran si Jajaka teh Gumilar ngagelenyu kataji ku gerakanana nu rancingeus, lingas sarta padet ku daya serang anu kaitung hebat oge. Oge dina ngebrehkeun gerakan tahan diri, carana ngepeskeun panarajang lawan dibarengan ku tipu daya nu memang ampuh. Gumilar ungut-ungutan nembongkeun pamuji anu teu dikedalkeun ku lisan. Tapi ngadadak riuk beungeutna jadi rubah. Panona nyureng tarangna kerung lantaran beuki lila mah manehna teh asa-asa apal geus neuleuh nu kitu pasanganana ngan poho deui irah-irahana jeung di mana uli naon eta teh ngaranna. Sabot manehna nginget-nginget teu kanyahoan jeleng deui saurang lalaki nu luncat ka pakalangan anu saterusna si Jajaka jeung lalaki eta nu anyar datang teh jadi padungdung. Teu beda we ti nu kerebut huri pegalan pati silih arah nyawa. Komo barang si lalaki teh ragrag anu satuluyna disusul ku tilu jelema anu ngahurup si Jajaka. Gumilar ngalenyap geus copoe dina hatena yen nya-nya si Jajaka teh rek di arah patina. Komo barang manehna mireungeuh si Jajaka bangun anu kadese, napasna ditahan. Ngarasa paur sarta hariwang ku kasalametanana. Nu sejennya kitu kene sarua pada hariwang ting rarenghap narahan napas. Sora nu sarurak jeung kaleprok ngadadak jempe diganti ku dagdigdugna jajantung dina masing-masing dada nu lalajo. Mangsa lempangkeun kabeh oge ka si Jajaka anu kana tangtu maranehna bakal nyaksian hiji adegan anu mata kukurayeun bulu punduk lamun si Jajaka teh teu bisa hasil nyalametkeun diri tina panarajang lawan-lawana. Persis dina kayaan si Jajaka keur kacida bahayana. Gajleng Gumilar luncat ka pakalangan, sakiceup manehna geus bisa ngaragragkeun dua lawan. Waktu aya nu ngagorowok nyebutkeun aya polisi, Gumilar ngalieuk, hiji kasempetan pikeun si Gani nyaeta salah saurang nu narajang ka si Jajaka. Sakilat manehna nyabetkeun bedogrek nyabet sirah Gumilar. Gumilar rikat ngalelepkeun sirahna tapi leuwir teuing. Bedog si Gani teh nyerepet manten seseukeut narek ngahakan beungeut anu pikeun manehanana geus taya dangka pikeun ngagilek atawa nakis komo deui ngejat lantaran kayaan pasangan badana teh keur kacida gorengna. Iwal ti peureum teu kuat ningali borelakna beuteung bedog anu geus nyampeuk. Tapi si Jajaka teu cicingeun, mireungeuh panulungna diancam bahaya bedog. Sakilat manehna ngagunakeun gerakan alap-alap nyamber anak hayam. Awakna ngalayang kadeukeut si Gani bari nyabet pigeulangna si Gani anu keur nyekel bedog sarta diteruskeun ku meupeuh cukang irungna ku leungeun kencana. Sedeng suku katuhna nejeh bujur Gumilar anu kajadianana hebat oge. Bedog si Gani teu tulus barang hakan malah si Ganina sorangan anu terus ngabebengkang nangkarak bari nungkupan beungeutna nu baloboran getih tina irungna. Sedeng Gumilar ngajolopong nangkuban
Sanajan irungna megekeun lantaran nyium taneuh, tapi manehna salamet oge tina kasurilam bedogna si Gani. Koreja, gumilar hudang dina gerakan maung lugay, anu saterusna ngagajleng dina gerakan bajing lunca. Sakilat geus nghareup ka opatan lawana. Anu kunempokeun gerakan anu gumilar kitu teh pating puringis bari marundur-undur-unduran, sedeng musa urang nama masih keneh ngabebengkang bari nunggupan beungeutna. Can wanieun hudang sieun ku gumilar dumeh tadi make ngabongohan rek ngade. Ret deui gumilar ka si Jajaka, serenge seuri. Sedengkeun si Jajaka ngemang kadue olohok mireungeuh tadi dua gerakan gumilar anu deungdeuleun jeung kacida bahayana pikeun lawan mah. Nuhun saderek, ceuk gumilar miheulaan ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman nganuhunkeun ti ditu nama. Sawangsulna kuring oge ngahaturkeun nuhun kana pitulung saderek. Walon si Jajaka bari gap nampanan leungeun gumilar, manehna oge nganuhunkeun. Da upama teu ditulungan mah can puguh salamet, nyang hareupan musuh opat anu memang teu bolos strong kosong teh lain pagawean memeh dahar atuh. Aya naon ieu teh? Paku ari geus aya nu ngamumurah nyawa teh. Parebut awewe lain. Dua urang upas anu keur ngajaraga di kawadana anting torojo lantaran aya laporan yen di Cigodeg aya nu keur galungan. Nusa urang nanya ti poporongos bari ngulang-ulang pepentung karetna. Bubar, bubar. Ayo tutup permainan teh. Upas nusa urang deui marentah supaya tongtonan singkayo teh ngeusan sarta nitah bubar kanu lalajo ulah ngagimung kitu. Sumuhun, mangga. Kokolot doger singkayo mani mamandapan, saterusna manehna cucih ka panjak rombonganana supaya beberes. Buru-buru ka ditu. Baku ari geus tongtonan pencabikang teh. Ieu sok ditungtungan ku riributan geuning. Ieu di nu lalajo di kalaka ditarangap ningali nu galungan teh lain dipisah. Resepnya nya sia nu parebut nyawa silipodaran teh Malik ayeuna mah ke upas teh ka jelema-jelema nu masih ting rariung. Sabada bubaran teh lain buru-buru nyaringkah, kalah ting laliud we kawas anu hayang nyaho kumaha jucungna eta kajadian anu patelak. Nu diperong teu burung seber oge neuleuh upas anu bangun garang teh, panonna mendelik kumis centang katamah bari ngulang-ulang pepentung karet. Buriak bae bubar malah aya nu kukulutus sagala ngan teu wanieun ari tarik mah. Kokodorun teuing lah. Tu pupugu atuh make kudu misah mah. Uriak teuing kadon kalengitan hulu ke aing. Kituna teh bari ngabeng beos bareng jeung nu loba. Serog upas anu saurang nyampeurkeun ka nu keur ting rariung, ret ka gumilar, serenge seuri bari pokna nya da geus wau. Geuning jana, aya naon cenah ieu teh jan? Upas Martin ngaranna teh nanya ka gumilar alias Wijana. Eta juragan, ngawitan mah ameng babarayaan namung rupina mah kalepasan, kitu manawi. Gumilar satengah ngilungan, anu padahal mah manehna oge teu ngarti nu jadi alatanana, naon sababna pangna si Jajaka diasupan anu saterusna pada ngoroyo. Oh kitu, eta atuh jeung make bedog sagala, sugan teh parebut awewe. Cek upas Martin bari malik ka baturna nyaeta upas Ado. Sumuhun sanes dupi nganggo bedog mah rupina supados namihan sieup we tadina teh. Nyakeun bae atuh sugan teh gelut ngahaja. Upas Martin teu kapapanjangan, ongkoh ngarasa era deui rek dijadikeun urusan teh lantaran manehanana ge heugeus ngarasa kahutangan budi ku Ma'mot. Mineng dibere kuah angeun lodeh perdio alias haratis di warungna, geus puguh udud mah mineng pisan capcikna teh ciklah sabatang kitu meureunanya. Paribasa cik ngeclok heula sabatang bari iraha boa mayarna mah. Harita oge bari ngaleng punduk gumilar bring bae arini tidinya nyampeurkeun warung Ma'mot.
Gumilar tepoho ngajak si Jajaka ngaisarahan ku kiceupna ngarasa melang bisi heg engke dikoroyok deui. Si Jajaka atuh daekeun manehna nuturkeun pandeuri. Sanggeus dibere ngopi mah cikopi sagelas sewang katut lalawuhna pisang goreng cau lampeneng koneng mani beak 5 siki sewang leos bae upas teh arinit deui tidinya bari marawa bungkusan deui. Goreng pisang nukari dina piring di bahanan ku makmot hatur lumayan kanggo landong tiris cenah. Saleosna upas-upas Gumilar mah leos bae ka dapur bareng jeung si Jajaka. Der didinya ngobrol babakuna mah Gumilar nu ngajak cacarita naon sababna pangna nepikeun ka kajadian kitu lantaran nu kajudi ku manehna nilik peta sarta ucapan jelema nu tadi ngarojok teh kawasna moal salah deui eta teh tangtu musuhna nu ngahaja ngarah pati. Si Jajaka nu ayeuna ngaranna geus kanyahoan nyaeta Arman harita teh manehna kakarek datang ti Miramare tas ti uwana ari lembur namah di Mancagahar hirup kadua indungna lantaran bapana mah geus ti heula maot keur waktu manehna leutik keneh. Sabot ngadaguan wahon manehna kukulintingan sarta terus bae lalajo. Ari nu tadi ngaroyok teh eta mah memang musuh-musuhna. Musuh nu sabenerna mah si Gani anakna Haji Kusen di Cikoneng mah geus kakocap. Sajabana ti jelema jegut teh pinter ulin deui. Mimiti panereng teh dina keur waktu aya pesta raja di Pameungpeuk. Harita Arman ngahaja lalajo ti Mancagahar bareng jeung kapilanceukna Nyi Arum anak uwana. Parawan keur sedengna bijil bulu mayang. Sanajan lain anak menak oge rupana kaasup kana kolom awewe geulis keuretan beungeutna lonyod ngadaun seureuh sari manis perbawa 2 pasang pipi dipapaesan ku karang anu mencenit luhureun biwir belah kenca. Irungna bangir ukuran urang Sunda lain mancung seperti irung Walanda. Bulu panon carentik ari halis ngajeler paeh melengkung lestreng papasangan. Merenah pisan eta mahnya pamiarsa. Gada moal. Waktu keur seselendep bareng jeung nu loba. Gok papangih jeung si Gani nu keur pating suruntul ayang-ayangan jeung pada baturna. Nu datangna kadinya lain deuk lalajo-lalajo teuing, tapi kitu we ngadon salaman sulumun neangan nu herang-herang. Dina usum lalajoaneun mah heutara hese neanganana. Parawan-parawan pingitan teh rabul kalaluar pagiding-ginding pakaianana oge nu biasa dipake satahun sakali teh harita mah ting geleber satengah dipamerkeun. Ret si Gani ka Nyi Arum anu keur nangtung ngarendeng jeung Arman keur lalajo ogel mangdut harita teh. Ngaran-ngaran lalaki irung coreng atuh nya heuh mata karanjang neuleuh Nyi Arum teh boga rasa nimu manggih. Sakitu harita keur ngarendeng jeung Arman karep nama hayang ngaganggu leungeunna geus garetek hayang noel nyawel. Der atuh manehna motah ciciri hilan jeung pada baturna kulat kelet rundat-rindat ka Nyi Arum ti ditu nama meureunnan pasang aksi hayang ditaksir meureun. Leungeunna motah meta pedah make erloji jeung di alian emas setempel mamerkeun pangabogana. Serengeh deui seuri nembongkeun huntu emasna. Nu ngaburi nyai kawasungut liong barongsai. 3 huntuna dipasang teu wudu atuh ngagebur matak serap. Ari barang pake potongan bocokok. Mireungeuh petalaku nu japilus teh matak rehe nu nempokeun Nyi Arum pindah nangtungna ka kencaeun Arman. Atuh katampa ku si Gani mah teu wudu nimbulkeun panas hate boga rasa dipangjatkeun ku awewe. Si Gani ngiceupan ka babaturanana ngajak nyingkah tidinya. Atuh bring patutur-tutur laleumpangna tinggi lisir ka hareup Arman. Palebah Nyi Arum pisan si Gani ngajareg-jeg api-api kasedekeun. Padahal manehna boga maksud rek nyawel pinarepna Nyi Arum anu katempona nyeungseung lir buah cengkir gumading papasangan anu masih keneh peungkeur. Tapi Nyi Arum anu keur tita tadi keneh oge gesur ti kana ringus jeung leungus ciriwisna lalaki cunihin.
Sakilat leungeun sigari nu deuk nyawel teh teu eleh rikat leungeun ngaguriwel newak leungeun colonos bari awak ngageser maju saeutik ngangsrodkeun suku katuhuna dipake ngael suku sigani bari dibetot saeutik atuh gabru sigani teh disusut. Teu kalis di samping kebat teu ieuh jadi halangan teu ieuh kagok kana gerakanana goreng-goreng oge atuh Nyi Arum teh warahan bapana sorangan Kiraksa nu kaitung jawara moyan oge di Mancagahar mah kurang ajar sih ya make dek jual cawel sagala nah dikirana aing teh boneka cocowannya. Nyi Arum nyereng kanu keur kusah koseh dina taneuh atuh ger sakudu nyaksian mah sareuri lucu ku polana Nyi Parawan anu medengkreng bari kewer samping nyingsat nengah bitis oge teu kawawa mireungeuh budak ngora anu kasebut weweg busekel ngadon ngajajapang dina taneuh anu saterusna kokorondangan nyampeurkeun batur-baturna teu beda we tinu keur kukudaan mawa ulin budak. Korejat sigani hudang beungeut beureum ceuli euceuy ngalaman wiwirang di kolong catang nepikeun ka ngaranna Panragrag ku awewe tur diparelong jeung diseungseurikeun ku jelema loba. Arman anu geus boga sangkaan yen sigani rek narajang geuat narik Nyi Arum supaya cicing tukangeunana sedeng manehna nyang hareup sagemleungna ka sigani bari panon rancingeus waspada nitenan gerak-gerik lawan nu jumlahna opatan. Kurang ajar ngabongohan sia disasaak sia ku aing ceuk sigani morongos miceun ka era ti ditu nama. Bohongan we atuh boga kokot di kawas nu palit nah tadi gebragu para haji si lain teh ha. Dina hiji poe gumilar keur cineluk tiuk dina golodog keur nungguan Arman nu harita geus jadi sobatna. Geus paheut janji yen poe eta teh manehna reka kontrak miramare gumilar reka pauhi sedengkeun Arman reka uana nyaeta Kiraksa bapana Nyi Arum anu can sakumaha lilana Kiraksa saanak bojona bubuara ka miramare buburu jadi kuli kontrak. Kiraksa sapagawean jeung pauhi di bagian panyortiran imah namah di Mancagahar culwe di PHP-keun ka indungna Arman. Arek monok di ditu teh Ujang? Makmot nanya ka gumilar nu harita masih cinekul dina bang warung-warungna yang hareup ka jalan. Nya ari betah mama atuh lamun teu mah nyawang suldi we engke. Tebih kitu mak miramare teh. Gumilar malik nanya ka Makmot. Nya atuh jauh nama jauh tapi ari rek balik mah bisa wae lantaran mobil kontrak taratowong besok aya nu kadarieu malah ayeuna oge lain aya cenah nu balanja ka pasar Pamengpeuk. Aya mak mung ieu Arman asa leuir-leuir teuing nya sok sieun teu kabujeng we abdi mah mangkaning tos siang. Gumilar semu hari wangeunna Nya moal da isu kene atuh bejakeun we ka aki manehnya nyiar di suluh elwan kitu lantaran ayeuna beak moal sababaraha poe deui oge nya eta ngandelkeun suluh meunang meuli mah tinu nanggung bisa kumaheun atuh hamburna. Keur kitu rong heap teh Arman datang ti kajauhan kene oge geus nyerengeh nyeueung sobatna nu geus saged ngadaguan manehna teh. Nah leuir-leuir teuing atuh man mani geus kesel kuring nungguan cek Gumilar miheulaan nyarita negor meureun ti ditu nama. Isuk-isuk kene atuh Jan pohonna oge ngajug-jurug kene tuh hareupeun pasar ngaraguan nu balanja. Hayu atuh rek ngeureuyeuh mah da engke oge di jalan kasampeur cek Arman ngajanteng hareupeun Gumilar. Mending oge menggah ti dieu ngarah teu capek ngopi we heula atuh Jang Arman mang nyieunkeun kopi atuh ka ditu. Makmot ngareret ka Gumilar. Nya ngopi heula we atuh nyaman ameh teu asup angin. Kojengkang Gumilar ka jero ngawadahan gula kopi kana gelas
cur ditinyuh ku cai ngagolak tina teko nu salilana nagen dina hawu terus nyamperkeun di ka sobatna sok kopi teh diteuneun dina palupu herang nu teu disamakan. Unggah tuman ceuk Gumilar bari ngawadahan goreng sampe sok diteuneun deket gelas cikopina. Tuang Rama di ditu teh jeung Arman? Makmot bari ngaladangan nu barang beuli nanya ka Arman, leungeunna mah jongjon we nyiukan angeun lodeh kana piring sangu. Pun uwa mak, rakana pun biang, abdi mah tos teu gaduh bapa. Walon Arman bari ngarongkong gelas cikopina. Sareng tuang ibu we atunya di Mancagahar teh. Makmot nanya deui bari song ngasongkeun piring alas kanu deuk ngadon dahar. Sumuhun mak, tadi nama ngahiji sareng pun uwa sarta acana didamel di kontrak mah. Tawakal atuh jeung Arman mah. Cek Makmot bari miringan deui sangu lantaran nurek dahar teh lain saurang. Telila gerung wahon nu deuk ka Miramare teh norojol teu disetop oge reg bae eureun persis dina pengkolan di jalan nu ka kontrak. Supir teh geus hideung deui lantaran di Cigodeg teh minangka pangeureunan anu deuk milu ka Miramare. Nya di warung Makmot ngarumpulna bari ngaropi anu matak kacida payuna kajojo ti mana mendi. Waktu Arman jeung Gumilar rek celak-celak arunggah kana wahon, Makmot papatah heula supaya ulah samewara di panyabaan sarta teu kurang-kurang mehapekeun incuna ka Arman lantaran kakarapisan Gumilar mah luntana ka kontrak teh. Biur wahon ini mimitina nu disorang teh pakebonan jeung pahumaan selang-selang ngaliwatan lembur nu imah-imahna culcel patarenggang. Bus ka kebon karet nu rajeg sapanjangna teu pantes disebut kebon puguh sakitu ngagegedegna, pantes mun disebut leuweung karet teh. Leok mobil pungkal pengkol nyurang jalan nanjak mudu nu dibalai ku koral, tapi tengah namah teu katinca ku ban mobil, ngajejemrung we jukut nu jaradi di sapanjang jalan. Telila breh bedeng-bedeng, mobil geus mimiti eureun-eureunan lantaran loba nu tarurun. Arman mah jeung Gumilar masih keneh anjeu ceuleuh we lantaran anu rek dituju teh masih jauh. Bedeng uana mah deket ka pabrik, ari bedeng-bedeng eta mah bedeng kuli nu digarawe di tengahan nyaeta tukang nyadap karet. Tekung silila mangih deui bedeng-bedeng, Arman jeung Gumilar jerat jurut tarurun lantarannya didinya pisan bedengna Kiraksa teh. Ari tempatna aki teh di mana man? Gumilar nanya ke Arman sanggeus nincak jalan koral. Nya teu jauh ti dieu meureun da digawean oge sarua di pabrik. Geus ayeuna mah milu heula we ka kuring, keun ke urang tanyakeun ka uwa. Walon Arman, bring atuh dua sobat teh laleumpang deui ti dinya nu sapanjang jalan marapat imah-imah sapotongan, nu tembong teh ukur barudak leutik we uteuy keur arulin. Ari kolot-kolot namah eueuh nu tembong saurang oge da puguh keur digarawe di pabrik. Gog anjog ka imah Kiraksa dikonci da puguh saanak pamajikan keur digarawe keneh, atuh gek duanana dariuk bari nempokeun barudak anu keur arulin. Tekung silila burudul pagawe nu kalaluar ti pabrik, recet galecok teu beda we ti jog-jog mondok, sing horeng nu digarawe geus bubaran, riab maruru ka sabedeng-bedengna. Maimo jeung Nya Arum gagancangan muru ka bedengna. Ari breh teh berebet bae Nya Arum mah lumpat muru ka Arman bari ngagorowok bangun nu ato. Eleuh Arman geus lila man. Sanajan dina umur mah Nya Arum teh sahandapeun Arman, tapi kulantaran sifat adi turug-turug atuh batur ulin ti leuleutik geus gede oge tetep we nyebut ngaran. Parantos ceuk, malah tos ampiru bulukan teh balas nungguan. Walon Arman bari nyerenge. Teu jeung bibi man. Nya Arum nanyakeun indung Arman, ret ka Gumilar rada ngaregog mireungeuh budak bujang anu keur nangtung teu jauh ti kapi adina teh. Henteu ceuk, mung mamah ngintun salam we saboboko kanggo eceuk. Jeung saha man?
Maimol nanya sanggeus deket ke Arman, cetrek muka kunci panto. Ieu sareng rerencangan wa. Ieu teh putuna Pak Uhi ti Cigodeg. Oh, ku tanteh ieu digawe keneh meureun Pak Uhina oge. Da biasa sok bareng jeung ua maneh balik nate. Yap atuh ka jero. Cek Maimol. Dupi bedeng nate di mana wa? Arman nanya. Itu di ditu beh sisi. Heungke bae dituduhkeun ku Yuyum. Bar Maimol ngamparkeun samak sulam. Sanggeus dariuk nyarum hideng cur nyician cangkir seng disodorkeun ka semahna. Cai oge heungan cai we ujang. Duh, kengeng tadi isuk-isuk. Teu aya rencangna deui duh keur neme teh. Maimol bari ngareret ka Gumilar. Sawios mah cekap ketampi saki oge. Cek Gumilar bari maling reret kanu nyodorkeun cai. Kalieus malika Arman nu keur jongjo neuteup. Ari prok ari serengeh bae Arman seuri leutik. Teu lila kurunyung kiraksa datang kakarek balik ti pagaweanana. Ditanyakeun ku Maimol bareng heuteuna jeung Pak Uhi bareng cenah da puguh 10 pisan. Sanggeus ngobrol sakedeung sakumaha biasa anu anyar tepung, Gumilar pamitan rek terus ka bedeng akina. Ngan kulantaran tacan nyaho manehna menta dituduhkeun. Ku Yuyum we atuh ka ditu anterkeun. Cek Maimol. Gumilar geus ngajajanteng ngadaguan heula Arman nu teu kanyahoan ka mana ngarelesna. Anu pinganteureun geus ngajajanteng pahareup-hareup. Taya nu lemek, taya nu nyarek, duanana ngadon paheneng-heneng. Ngan reret nawe nu cumarita teh kawas nu silih taksir. Kitu oge ngan sakilat-sakilat ngadaguan bongohna. Kabayang ya pamirsa. Zaman keur gitu, zaman keur rumaja cenah. Keur meujeuhna urang teh. Mun pareng bentrok teuteup nu awewe sok ngluk tungkul bari ngucel-ngucel tungtung kabayana teu beda we ti nu keur samar pola. Nu lalaki ngabalieur tumpa tempo kawas aya nu diteang. Nah kamana atuh Arman teh? Gumilar ngagerendeng satengah nyarita ka diri sorangan tapi bari ngareret kanu digolodog. Muhun kadon ngereles. Nya Arumairan ret deui Gumilar seret ser nud masing-masing jajantung ngageter tupu pugu. Nu awewe nyeblak nyeredet kagebah ku pamor panon anu ngandung daya tarik. Sedeng nu lalaki kawas nu beunang ku aji pilempeuhan. Kletna nyi parawan nembus jajantung nimbulkeun ngeleterna oyag anu saterusna dagdigdug lir dulag anu ngadurugdug. Sawios atuh Arman mah tong diantosan. Cek Gumilar neger-neger maneh. Mangga atuh. Nyi Arum nembalan bari tungkul. Jung cengkat memeh ngalengkah ngareret heula ka Gumilar ngahayukeun ti ditu nama. Jorelat bitis nyi parawan teh kokolebatan mapai jalan satapak sisi kebon malibir kagigireun bedeng dituturkeun ku Gumilar anu rutret ngimeutan anu keur lempang hareupeunana. Tina sira tug nepikeun ka suku teh lapur jadi sasaran panon anu panasaran nu boga mah teu nyaho-nyaho. Jongjon we milihan tincakeun. Anjog ka bedengna Pak Uhi anu pernah nasisieun kebon kasampak teh Arman keur uplek we ngobrol jeung Pak Uhi. Ari rongheap serengeh bae Arman seuri nya kitu deui Pak Uhi rutret ka Nyi Arum jeung ka incuna. Har, geuning eta Arman geus miheulaan. Majarkeun teh teu nyaho cenah. Nyi Arum ngadelek ngajangilek semu baeud. Nya Arman mah ngadorakakeun. Anas di daguan salila-lila ari ieu geuning geus campego di dieu. Gumilar negor bari seuri solongkrong Gumilar nyampeurkeun akina.